Ieu teh kan duit urang, asa pupuiran deh ka urang lalieur kieu. Urang rek nagih duit ka maneh nu 100 teh aya we kejadian budak euy. Duh kumaha nya ti euy, ieu teh aya 50, bae 50 heula. Baiklah daripada eueuh teuing kejadian budaknya. Nuhun berarti 50 deui maneh ka urangnya. Heeh, 50 deui nya. Heeh. Di, bayarna urang butuh duit teh di euy. Aing mah karege nampa ieu teh di si dia. Aya 50 bae. Bae lah da urang butuh pisan hampura butuh pisan urang teu butuh mah. Bae lah. Alah kabeneran ieu. Bu ibu inget teu boga hutang ka abi 100. Aing mah geus poho maneh teh yan euy. Aki urang teh narima di si Uti butuh duit atuh abi keur butuh abi oge sarua tadi ku si Uti ditagih. Heuh bae lah eta urang dibayar ku urang lah. Nuhun ya Bu. Deui urangnya. Heeh. Ti ieu hutang urang teh 50 deui nya kan hutang urang 100. Heeh. Ieu nya 90 deui lunas Lunasnya lunas bae atuh kitu mah nuhunnya. Heeh. Yeuh, urang ngalunasannya tah jadi urang geus teu boga hutang ayeuna mah dang lunas. Heeh, bae Nuhun Yan, urang teh boga hutang. Ucap deui ngarah jongjon urang ka maneh tak ku aing dibayar heueuh. Hutang urang mah ayeuna mah teu salaman heula ayeuna mah. Bebasnya. Bebasnya. Oh nya, heeh. Lunas Saliman lah tuh. lunas ieu teh kan duit urang asa pupuiran deh ka urang.